Innalillahi, cehai maot. Meni asa ngimpi da geningan tegering teu naon cehai teh. Kamari ogenan aya ka dieu rek ngajukan ku abdi teu dibere. Punten, Tik. Teteh, lain apaan cehai teh cagernya tegering teu naon. Deng, ari umur muntahnya eta. Abdi teh dipiwarang ku kulawargina, bilih cehai gaduh sambetan ka dieu. Kumahanya, jujur ulahnya, ikhlaskeun ulahnya. Lamun jujur, sieun disebut abong, pira hutang 36.000 mun ditagih. Ari diikhlaskeun, da sumpah urang mah teu ikhlas, atuh teu mayarna ogenan 4 tahun. Manehna ge ka urang miteng teuingeun hutang 36.000 wae geus 4 tahun teu dibayar. Kalah kaburu maot. Mending kumahanya, aduh bingung ya teh. Lah bae rek bebeja wae urang mah. Aya si teh saeutik, tapi hutangna geus lila. Sabaraha heuk wing ada pira dititah nanyakeun hungkul henteu mawa duitna, paling ke dibejakeun. Ari hutangna mah kur 36.000. Terus aya 4 tahun ka tukang mah. Kamari ogenan aya ka dieu rek ngajuk deui ngan ku abina teu dibere. Dabongan hutang anu eta ogenan teu dibayar wae geuning. Emang leutik 36.000 ogenan. Tapi pan ari tina pulsa mah saeutik batina. Jeung deui cehaya teu aya inisiatif bayar. Ke atuh urang bejakeun ka si Uwa nya, lanceuk cehai.